Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Subscribe to my channel. Kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, Masya Allah, menang ngarayu-rayunya, tidak ada duanya engkau di dunia imbal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar. Pahara jasa, tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah, akhirnya langsung nyanadaikun ku terima cintamu. Masya Allah, bahagia jasa pohara. Ya Allah, akan kujaga engkau, jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan kutepak. Tidak boleh terluka dirimu, lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, karim. Akhirnya lalaki menyintai kalau dawan agak gitu kena saling menyintai, tapi ngaranna ge lalaki mah gombal nelawe anu leuwih geulis deui, padahal mah bobogan geus sataun dua ka tahun pindah cintana kanu sejen, tinggal awewe bae ngap. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hatiku. Pohara jasa itu bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Pesantren ke Grogol akibat cinta, kemudian putus cintana ke Grogol. Cinta motor putus motorna Grogol bagianana, cinta mobil putus mobilna Grogol bagianana, cinta wanita putus jeung dipake ka cintana Grogol bagianana. Mesantren kana di Grogol. Impuls. Urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu, teduh rasanya. Eta pohara jasa, pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah, wassalam Jeki. Dibaca kok itu, ngeleket teh. Eta bisa teh asa jauh jauh jeung bebene, urang bisa kos itu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene, wajahnya ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deukeut mah toel. Geus toel, geus ulah wajahmu geus bae langkang toel, urang lagi peureung ge ditolol. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deukeut ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapan. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hati. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu.
tuh suara jasa paneta. Oh Islam tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya cerita jauh mah orang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa orang dijauh mah dijauh santri ge kumaha sok kadenge. Halo, Sakti I love you. Coba deketkeun ka awewena, tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, gawe enek sih gelger. Moal bisa. Tanya ke Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket bang, sian naonan cek Allah. Atuh aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillah. Allahu akbar. Atuh geus nyawa aing akbar geus sia ulah disebut. Aju kumaha tuh? Ulah disebut atuh aing geus aya di dinya. Hendak salatage beda. Atuh lah pas kitu mikung ngaranna. Mantap tetap syariat dan syariat ngan geus liwat di syariat alamna kuali geus alam tariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allahu akbar geus lain Allah nu maha geus hese eta mah hese diterjemahkeun we sebab salat perasaan kamari kerja syariat nyana Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah. Kamari mah asa dideuleukeun, bari asa neuleuh. Aya asa dideuleukeun mah jauh kene ieu asa neuleuh ka Allah. Deuleuh ka Allah. Emang deuleuh ka Allah kumaha? Aya asmat sifatna. Aina lezatna mah ke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge nek neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang kamu luhur pangkat kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa dituntun ku Allah asa Allah wae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibu alladhina yasma'un Muhammad anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus yana maham terus nyeun itibar nyeun contoh leketeh hatena teh ucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardi wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawena belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an naonan orang awak janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing ingat kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunangan ieu mah jadi kerak neraka ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu
Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus sengajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung ngeclak dina suku simeut ka laut tak laut ilmu Allah ilmu urang mah ngeclak atuh leutik saha lain pamaha cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge karasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jat daya tuh bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah abah mah dukun beureung ka dituna lemah di harapan Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila dek naon di harapan Allah nu dibanggakeun dek naon di harapan Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok itu Al-Qur'anul Karim ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun ge aya urayat